Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para wargi sadayana nu kusim kuring di pihormat, puji kali syukur urang sangakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Rahmat sinareng salam mugia salamina diaturkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tailap ka kulawargina, ka para sahabatna, ugi ka sadaya umat-umatna ti awal wikeun ka akhir. Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat, mangga disiapkeun wae dibuka kitab Bulughul Maromna. Ayeuna majeng kana hadis anu ka-32. Upamitina bab nu kahiji nya dihijikeun. Upamitina bab wudu mah hadis anu ka-4. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Muttafaqun alaihi wa fi lafdin lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Insyaallah dua hadisnya orang awas dinaungi ayeuna. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim, sareng hadis katampi ti Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu, mudah-mudahan Allah ngaridoan anhuma ka anjeunna duaan fi sifatil wudu'i ngeunaan sifat wudu. Qala Abdullah bin Zaid bin Asim nyarios, wa masaha sareng parantos ngusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi kana mastakana fa aqbala, teras anjeuna ngusapkeun tipayun kapengker, tipayun biadaihi ku dua pananganana wa adbaro sareng kapengker. Bihandai fa aqbala, teras Rasul ngusap tipayun, maksudna ngusap mastaka bagian payun, biyadaihi kedua panangana wa adbaro sareng ngusap kapengker. Muttafaqun alaihi, ya hadis disaluyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Wa fi lafdin, sareng dina hiji lafad hadis lahuma kagungan Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Bada'a
Rasul ngawitan ngusap bi muqaddami ra'sihi kana bagian payun mastakana hatta zahaba sehingga Rasul kata nepi-nepinya hatta zahaba nepika Rasul ngusap bihima kedua panangana ila qafahu kana pundukna summa raddahuma teras Rasul ngauwihkeun dua panangana summa raddahuma teras Rasul ngauwihkeun dua panangana ilal makani kana tempat alladzi bada'a anu Rasul parantos ngawitan ngusap minhu tina eta mastaka ilal makani kana tempat alladzi bada'a anu Rasul parantos ngusap ngawitan ngusap minhu tina mastakana. Hadis nu kadua wa an Abdullah bin Amrin sareng hadis katampi ti Abdullah bin Amr wa an Abdullah bin Amrin sareng hadis katampi ti Abdullah bin Amr radhiyallahu mudah-mudahan Allah ngaridoan anhuma ka anjeunna duaan fi sifatil wudu'i ngeunaan sifat wudu. Qala Abdullah bin Amr parantos nyarios summa masaha teras Rasul ngusap bi ra'sihi kana mastakana wa adkhala sareng Rasul ngalebetkeun isba'aihi dua ramona as-sabbahataini anu curug duanana fi udunaihi kana lebat dua cepilna fi udunaihi kana lebat dua cepilna wa masaha sareng Rasul ngusap bi ibhamaihi kedua jempolna wa masaha sareng Rasul parantos ngusap bi ibhamaihi kedua jempolna dhahira udunaihi kana bagian luar dua cepilna dhahira udunaihi kana bagian dohir bagian luar dua cepilna akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud wan Nasa'i sareng Imam Nasa'i wa sahhahahu sareng parantos nganggap sahih kana ieu hadis Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah sawihan deui wa an Abdullah bin Zaid bin Asimin sareng hadis katampi ti Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu mudah-mudahan Allah ngaridoan anhuma ka anjeunna duaan fi sifatil wudu'i ngeunaan sifat wudu. Qala Abdullah bin Zaid parantos nyarios wa masaha sareng parantos ngusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi kana mastakana fa aqbala teras anjeuna ngusap ti payun biadaihi ku dua pananganana wa adbaro sareng ngusap ka pengker muttafaqun alaihi hadis disaluyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim wa fi lafdin sareng dina hiji lafad hadis lahuma kagungan Imam Bukhari sareng Imam Muslim bada'a Rasul parantos ngawitan ngusap bi muqaddami ra'sihi kana bagian payun mastakana hatta zahaba dugika anjeunna ngusap bihima ku dua panangana ila qafahu kana pundukna
summa raddahuma teras anjeunna Rasul ngauwihkeun dua panangana ilal makani kana tempat alladzi bada'a anu anjeunna tos ngawitan ngusap minhu tina eta mastaka. Wa Abdillah bin Amrin sareng hadis katampi ti Abdillah bin Amr radhiyallahu mudah-mudahan Allah ngaridwan anhuma ka anjeunna duaan. Fi sifatil wudu'i ngeunaan sifat wudu. Qala Abdullah bin Amr parantos nyarios summa masaha teras Rasul ngusap bi rasihi kana mastakana wa adkhala sareng Rasul ngalebetkeun isba'aihi dua ramokna as-sabbahataini anu curug duanana fi udunaihi kana lebat dua cepilna. Wa masaha sareng Rasul parantos ngusap bi ibhamaihi ku dua jempolna zahira uzunaihi kana bagian luar dua cepilna. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud wan Nasa'i sareng Imam An-Nasa'i wa sahhahahu sareng parantos nganggap sahih kana ieu hadis Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Khuzaimah. Ana sok ngosna teh aya teh. Main wae gentos. Aya. Para wargi sadayana ieu teh rupina berkaitan sinareng cara ngusap mastaka dina wudu. Upami nu kamari hadis ti Ali radhiyallahu anhu, hadis nu sateu acana nya disebutkeun bahwa Rasul teh ngusap mastakana teh sakali. Berarti maksud sakali teh teu aya pengulangan. Benten sinareng ngusap ngawasuh anggota badan anu sanes. Nu sanes makan kamari disebutkeun tilu kali. Tadina lebah mastakamah diusapna sakali. Teu aya tikror nya, teu aya pengulangan. Teras hadis nu tadi diterjemahkeun ti Abdillah bin Zaid bin Asim. Nah, sakedik didugikeun heula ari Abdullah bin Zaid bin Asim teh anjeunna teh kalebet Al-Ansori. Maksudna kalebet kaum Ansor nya, berarti urang Madinah. Anjeunna teh kaum Ansor. Upami anu ti Makkah ka Madinah ngalih disebutna hijrah, ya disebutna muhajirin. Muhajirin mah jalma anu hijrah, Ansor mah anu nyambut ngabela nulungan jami-jami nu hijrah. Nu hijrah urang Makkah, Ansor urang Madinah. Muhajirin sareng Ansor. Ada milih pahilinya aya muhajirin aya mujahirin, nah benten. Aya muhajirin aya mujahirin. Muhajirin mah jama-jama nu hijrah, upami mujahirin mah jami nu terang-terangan. Aya hadis nyebatkeun kieu setiap dosa teh dihapunten. Gitu. Setiap dosa ku Allah teh dihapunten illal mujahirin, kecuali jalma-jalma anu mujahir. Ai mujahir teh nu terang-terangan milampah dosa.
Jadi geus teu era ngalakukeun dosa sanajan di tempat umum, sanajan ditinggal ku nu sanes. Itu namina mujahir. Atanapi kalbat mujahir teh nalika manehna geus ngalakukeun dosa dengan banggana dibeja-beja gitu. Dengan banggana dibeja-beja. Ku Allah mah ditutupannya nu terang teh Allah we jeung manehna sebagai pelakuna. Manehna sebagai pelaku. Dengan banggana dosa teh beja-beja. Ngalalakonkeun keur ngora. Dibejakeun ka incu. Ugo mah dosa hunggul gitu. Begitu para wargi sadaya. Terus anu salajengna ieu Abdullah bin Zaid bin Asim teh wa huwa alladzi qatala Musailamah al-Kadzdzab. Saurna teh anu berperan dina ngabunuh nabi palsu. Di zaman kapengkar teh bu aya nya jalmi anu ngangken jadi nabi gitu. Namina teh Musailamah al-Kadzdzab. Duikeun kadi paparinan gelar al-Kadzdzab. Ari kadzdzab teh segat mubalaghah cenah kitu. Dina tasrif mah nya segat mubalaghah teh janten hiji kalimat nuduhkeun nyipatana leuwih gitu. Upami bohong meusan. Tapi sieu mah kacida bohongna gitu. Kadzdzab. Nah disebut al-kadzdzab da teu euneunan ngabohongna. Make ngaku jadi nabi da gitu. Al-kadzdzab. Nah disebut al-kadzdzab nya ari ngabohong biasa mah kitu nya. Eta mah teu sapira dibandingkeun sareng ngaku jadi nabi gitu. Tak disebutna al-kadzdzab. Si gedebul gitu. Gedebulna ge kacida. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Kasaha anjeunna teh ka anjeunna duaan Abdullah bin Zaid. Berarti ka Zaid sareng ka Abdullah, ka Zaid, ka Asim ya. Fi sifatil wudu'i ngeunaan sifat wudu. Kieu para wargi sadaya. Nu dipimaksad sifat wudu di dieu teh sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti nalika urang ngaos ieu hadis teh tos sabaraha hadis teh anu nyebatkeun sifat wudu Nabi. Tos 4 hadis sareng ieu nya, tos 4 hadis nu kahiji ti saha ti Abi Hurairah nya, kadua ti saha ti Humran gitu, nu katilu ti Ali bin Abi Thalib, ayeuna nu kaopatna ti Abdullah bin Zaid bin Asim gitu. Ieu teh nami-nami sahabat anu aranjeuna ningal langsung praktek wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu keusum kuring disebutkeun aranjeunna teh teu nginjeum ceuli, teu nginjeum mata gitu. Begitu para wargi sadaya. Qala Abdullah bin Zaid sasauran nyarios wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul teh ngusap birosihi kana mastakana. Aya teh bisa disebat para wargi sadayana naon ngalengkepan nya, ngalengkepan praktek wudu anu ti saha ti Humron. Upami ditinggal praktek wudu ti Humron lembah ngusap mastaka sakadar kumaha summa masaha birosihi sakadar kitunya.
nu di luhur mah rasul teh cenah ngusap kana mastakana kan teu dijelaskeun kumaha cara ngusapna da kitu. Panginten ti kawit naon carana sinarang jumlahna. Maka diperjelas ku ieu hadis dilengkepan ku ieu hadisnya. Rasul teh ngusap kana mastakana paaqbala. Ya teh para wargi sadaya aya nu ngahartosan kieu. Paaqbala teh sapertos tadinya. Jadi diusap ti payun gitunya di waad baro sareng kapengker berarti ti mana heula ti payun heula teras kapengker gitu. Tapi aya deui para wargi sadayana dina salah sawios kitabnya Sarah Bulughul Maram nya dina kitab Ibanatul Ahkam. Di dia disebatkan ku kalimat akbala ayyabda'a bi muakhiri ra'sihi wa yamuru ila jihatil wajhi nya we handai ari nu kahiji mah nyebatna kumaha ngusapna ti payun kapengker kitu nya. Dina kitab Ibanatul Ahkam ku kalimat paakbala wa adbaro. Paakbala teh ngusap ka payun, upami wa adbaro mah ngusap ka pengker. Upami ngusap ka payun berarti di mana heula? Di pengker heula gitu nya. Di pengker heula, di pengker ka payun, di payun ka pengkerkeun gitu nya. Akbala wa adbaro. Ieu dina kitab Ibanatul Ahkam gitunya. Teras para wargi sadaya muttafaqun alaih ya hadis teh disaluyuan ku Imam Bukhari sinareng Imam Muslim. Teras wa fi labdin sareng dina hiji redaksi hiji lafaz hadis lahuma kagungan Imam Bukhari Muslim. Aya redaksi nu sanesna kumaha bada'a bi muqaddami ra'sihi. Sarang ngusap mastaka teh ngawitan ti bagian payun mastaka. Hatta zahaba bihima ila qafahu. Teras we diusapkeun ka mana? Ka pengker dugi kana pangkuk punduk nya. Punduk bagian luhur. Ari dahaba teh dia kan kalimat dahaba. Dahaba teh secara asal mah hartosna teh indit. Jadi sami sareng kieu Rasul teh nginditkeun dua pananganna kana tengkukna, kana pundukna da kitu nya. Tadi kusum guring di hartosanana ngusap. Tah tos kitu kumaha summa raddahuma teras Rasul teh ngauihkeun dua pananganna ilal makani kana tempat alladzi bada'a minhu anu Rasul ngawitan ngusap eta mastaka. Kartos jadi ti mana heula bada'a bi muqaddami ra'sihi. Ari muqaddam ra'si teh mana bagian payun ieu berarti ieu nya tempat jadina rambut gitu. Pas kitu kumaha hatta zahaba bihima ila qafahu. Diinitkeun dua leungeunna, diusapkeun kana punduk, ditarik ka pengker. Kitu nya, duwikeun kana tengkuk ka dieu punduk. Tos kitu summa raddahuma, Rasul ngauihkeun dua pananganna, ka mana diuihkeunana? Kana tempat anu Rasul ngawitan ngusap, berarti ka payun kan. Kitu nya. Itu cara ngusapna jendan. Kalimat bada'a bi muqaddami ra'sihi teh tafsir kana nu di luhur Rasul teh ngusap ti payun ka pengker. Kumaha carana? Ta eta tafsirna. Kumaha sakali deui ngawitan di bagian payun mastaka dikapengkerkeun kana tengkuk kana punduk teras diuihkeun di ka payun kitu nya.
Taya teh cara nu dipraktekeun ku Rasul gitu. Di urang kan cara ngusap mastaka teh benten-bentennya. Aya nu kumaha wae. Aya nu kenging sabagian gitu. Eta teh pedah dina Al-Qur'an aya kalimat wamsahu biruusikum. Usap cenah sirah aranjeun huruf ba di dinya teh duikeun ka aya 12 fungsi cenah kitu nya. Huruf ba teh aya nuduhkeun sabagian ba di dinya teh. Aya nuduhkeun keseluruhan gitu. 12 pokona. Ngan rupina lah terlepas tina naon? Fungsi ba di dinya teh naon kitu nya. Ngan jelas di dieu aya contoh ti saha? Ti Nabi cara ngusapna. Sapraos anu nu nembe kitu para wargi sadayana. Maka ieu teh tuntunan pelajaran kanggo urang sadayana praktek wudu nya, praktek wudu. Upami dina salat aya hadis nu nyebatkeun kumaha? Sallu kama raaitumuni usolli. Pek aranjeun salat jika aranjeun nempo kana salat kami. Tadina wudu ge sami. Wudu ge sing jiga nempo kana wuduna Rasul. Kita maksudna teh kumaha? Da teu sajaman jeung Rasulna oge. Teu mungkin urang ninggal maksudna ninggalna kunaon ku ilmu. Ku para sahabat di kumaha? Direkam kumaha ye Rasul wuduna. Terus dicatat dina naon? Dina hadis kitu nya. Karena janten pelajaran kanggo urang sadayana. Petunjuk anu paling sae teh petunjuk ti saha? Ti Nabi. Kitu nya. Atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu para wargi sadayana hadis anu ka hiji nu dibahas nya ayeuna. Teras nu salajengna Wan Abdillah ibni Amrin. Hadis katampi ti saha? Abdullah bin Amr. Amr teh saha? Amr bin As ya. Jadi Abdullah bin Amr gitu. Amrna Amr bin As. Anjeunna teh para wargi sadaya lebet Islam sateu acan ramana. Ramana teh Amr nya Amr bin As. Dan qadarullah dina bab lebat Islam anjeunna teh payuna sateu acan ramana. Nu saterasna para wargi sadaya tadi tacan didugikeun hilapnya anu rawi hadis nu kahiji Abdullah bin Zaid bin Asim tacan didugikeun teh nampi hadis ti Nabi. Anjeunna nampi hadis ti Nabi teh jumlahna 48 mung emut. Wihandai kana hadis nu kahiji katampi ti sahabat saha Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari nya. Anjeunna nampi hadis ti Nabi teh 48 hadis. Ayeuna Abdullah bin Amr bin Al-As anjeunna teh ngariwayatkeun hadis ti Nabi 700 hadis. Langkung seueur nya. Abdullah bin Zaid mah masih puluhan gitu. Abdullah bin Amr bin Al-As mah dugi ka 700 hadis nya. Anjeunna nampi ti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi sifatil wudu'i masih ngeunaan sifat
wudu, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Amr nyarios, summa masaha, teras Rasul ngusap bi ra'sihi kana mastakana. Wa adkhala, sareng Rasul teh ngalebetkeun naon isba'aihi. Isba'aihi teh dua curugna, dua ramona. Ari ramo teh kan seueur nya. Rasul teh ngalebetkeun dua ramona. Nu mana ramona teh? Nu curug duanana. Teras para wargi sadaya pi wudunaihi, dilebetkeun kana lebat dua cepilna kitu nya. Ieu mah nu tos dipraktekeun ku urang biasa eta nya. Enten kumaha ieu teh saatos ngusap mastaka seperti tadi, si naon si curug dilebetkeun kana bagian lebat cepil. Jadi si cepil teh dikumaha? Dirorek bagian lebetna. Itunya. Jadi ngawasuhna lain sakadar di kituan unggul. Nah, sapertos cara nyesep cai kana pangambungnya di urang masih kene seueur anu lepat. Di toelan we kitu unggulnya. Caina ditampana di kituan sanes di kitu. Kalebat dina cepil seseueur mah dina cepil oge teu dirorek ieu nya, teu dilebetkeun kana bagian lebat cepil gitu. Itunya. Nah, sakedahna kitu. Nu curug duanana di kumaha lebetkeun tatras wa masaha Rasul ngusap bi ibhamaihi ku dua jempol itunya diusapkeun kana naon zahira uzunaihi kana bagian luar dua cepilna itunya anu curug mah bagian lebatna bagian luar nu pangker ieu berarti ku jempol diusapkeun dikitukeun. Gitu para wargi sadayana. Tatras para wargi sadayana aya penjelasan ieu mah ngeunaan ramonya. Curug dua curug teh bahasa Arabna naon? Sabahatain nya. Ari sabahatain teh saakar kata, sasuku kata sareng tasbih. Ari tasbih naon? Ngaoskeun subhanallah nya. Nah, bet sabahah cenah kitu nya. Margi li'annahu yusaru biha inda tasbihillahi ta'ala. Ieu teh anu sok dipake isyarat nalika tasbih, nalika nyucikeun Allah tah kitu nya. Nalika nyucikeun Allah isyaratna kunaon? Ku curug kieu nya. Subhanallah, Allah teh maha suci. Maka disebutna sabbah. Terus para wargi sadayana aya di dia menurut kayak sedap. Nah, tadi itu. Menurut pengarang kitab Tawdihul Ahkam anjeunna nyebatkeun kieu. Anna mashal uduna ini mansusun alaihi fil ayatil karimah. Ngusap dua cepia teh cenah didalilan ditetepkeun ku dalil dumasar Al-Qur'an. Surat Al-Maidah ayat 6 nya na atos. Wamsahu biru'usikum. Dzalika annal udunaini
ari salaresna dua cepil teh dakhilatani fi musamma ra'si. Dua cepil teh lebat cenah kana penamaan mastaka. Jadi upami aya istilah mastaka nu disebat mastaka teh kalebat dua cepil. Itunya kalebat dua cepil. Sar'an wa lugatan wa urfan. Gitu. Menurut agama, menurut bahasa, sinarang menurut uruf. Fal amru bimasyrasi fil ayati amrun bimashihima. Parentah dina Al-Qur'an itu berarti parentah ngusap kana dua cepil ya. Berarti dohir ayatna kumaha? Wamsahu biruusikum, usap sirah aranjeun, berarti termasuk cepil. Itunya berarti termasuk cepil bagian tina mastaka. Terus kumaha? Walida sareng kulantaran kitu pasunnatu kalebat sunnah antam saha bima in ar-ra'sa la bima in jadidin lahuma. Cekap cenah ngusap cepil teh kucai anu diangge ngusap mastaka, lain kucai nu anyar gitu. Artos nu tadi teh wihan deui ieu upami praktekna kumaha? Ngawitan dipayun dikapengkerkeun tos dipenger kapayunkeun deui tatos kitu teu kedah nyanak cai nu engal kanggo cepil. Itu janten tina mastaka teh langsung we kana naon? Kana cepil tah kitu. Itunya. Sekali deui di dia disebatkeun la bima in jadidin lahuma. Teu kedah nyanak cai nu anyar cara pikeun ngusap dua cepil. Terus al hikmatu aya hikmah para wargi sadaya. Wal hikmatu hikmahna fi takhsisil udunaini bil mashi. Hikmah ngahususkeun ngusap dua cepil. Aya hikmahna. Wa li kamali taharatihima ite keur ngamaksimalkeun susuci. Jadi susuci nanti supados bener-bener maksimal gitu. Kaceuli-ceuli we bersih tah kitu maksudna. Min dhahirihima wa batinihima, boh cepil bagian zahir luarna tanapi bagian lebetna. Kadituna wa yastakhriju minhuma az-dzunubu allati iktasabataha. Kadituna teh supaya keluar cenah dosa-dosa tina cepiana ladang gawe cepil. Dosa cepil naon? Bilih hiji mangsa urang rada betah ceuli teh lain kana bacaan Al-Qur'an gitu. Intinya mungkin hiji mangsa mah gitunya cepil urang teh gitu. Ngadangu Al-Qur'an mah asa kurang betah ieu teh. Teu sanggup sajam teh. Nah, ari ngadenge musiknya bari diresapi teh gitu. Bari ungut-ungutan teh gitu. Sanggup sajam oge. Bahkan leuwih. Tetapi bilih urang teh betah ngadangu nu ngagibah. Aya batur ngarariu ngagibah, urang rada angang diukna. Da ngada ngoleset ngadeuketan ngomongkeun batur mah itu. Hati-hati teh dosa para wargi sadaya nanya. Enten ieu teh kasampurnaan kanyaah kadeudeuh Allah ka urang sadaya. Eta ku wudu teh ngahapus dosa-dosa nu di anggota wudu. Pan ari anggota badan urang teh seueur nya, seueur pisan.
naha nu diwasuh anggota wudu beut eta, nu anggota wudu diwasuh teh beut eta. Sabab anu diwasuh nu diusap dina nalika wudu hete sadayana anu potensi ngalakukeun dosa unggul gitu. Urang kekemu nya, kekemu ngawasuh naon teh dosa tina bahamu, dosa baham teh nya. Bikeun ka aya ulama para wargi sadaya nu ngahaja ieu mah nyerat anjeunna teh dina buku ieu dosa baham teh cenah ieu seueur pisan dosa baham. Dosa dampal panangan nya nalika wudu teh diwasuh itu bersih tina sampean tina dampal panangan teh dosa-dosana kawasuh. Seueur pisan dosa dampal panangan. Begitu para wargi sadaya sakali deui teh kanggo naon nyampurnakeun kabersihan dosa-dosa tina naon tina cepil oge tiasa bersih. Kama tahruju adzunubu min sa'iri a'dha'il wudu seperti kaluarna dosa-dosa tina sakabeh anggota wudu. Fa innal udunaini ta cenah ari dua capia teh ada ta hasati sam'i cenah ieu teh dua alat kitunya kanggo ngadangu dua nana tiasa bersih kitunya ku diusap bae kokotor hisi atanapi kokotor maknawi. Ai kokotor hisi berarti kokotor-kokotor anu nempel dina cepilnya nu katingal nu katara gitu. Upami maknawi mah kokotor-kokotor dosanya. Bayangkeun para wargi sadaya upami kaca urang gaduh kaca mang tahun-tahun teu dibersihan kumaha eta kaca buremnya burem gitu. Lamun awak urang tina dosa teu dibersihannya bakal leuwih burem ti kaca gitu. Leuwih burem ti kaca. Untung Allah mah lautan hampura nyiapkeun cara-cara kanggo ngabersihan dosa. Janten kieu para wargi sadaya upami dikaitkeun sinareng katerangan sanesnya dosa jami teh seueur sehingga cara mupus dosana oge seueur ku cara naon kahiji ku cara istighfar taubat ngabersihkeun dosa kadua ku cara ibadah wudu salat mupus dosa ngabersihan dosa aya deui nu katilu mah cara Allah ngahapus dosa teh para wargi sadaya ieu ku cara masihan kabingung kasusah kanyeri gitu. Dina kitab Riyadhus Shalihin dina bab sabar para wargi sadaya musim geuring nuju di keur ieu dihanca di rorompok di itu di madrasah. Dan aya hadis nu kieu Allah teh upami ngamaksad cenah masihan kasayan ka hiji jalma Allah teh ajala lahu al uqubah Allah teh menyegerakan hukuman ka eta jalma di dunia itunya naon uqubahna hukumanana teh bisa wae kunaon ku kabingung kanyeri panyakit kasusah gitu tah tujuanna naon tujuanana ngarah engke beras teh ka akhiratnya tos bersih dosana teh da kitu. Tos bersih dosa-dosana kan kabayang ku urang upami jalmi sumping ka akhirat dosana bersih jalmi nu kieu nu bakal salama jalmi nu kieu nu bakal kenging rahmat Allah sehingga tarekah urang para wargi sadayana nya keur ngabersihan dosa teh kedah maksimal ieu teh nu bakal ngariweuhkeun urang ke satos maot di akhirat teh dosa mun dosana kabawa pandingan aya doa anu ku urang sok dikumaha sering diaoskeun Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa salamatan fid din nyuhunkeun salamet dina beragama nya
supados lurus aya dina jalur ahlus sunnah wal jamaah gitu. Ulah kalebat aliran-aliran sesat gitu. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, inna nas'aluka salamatan fid din. Kedua, wa afiatan fil jasad. Non afiatan fil jasad. Nyuwunkeun disehatkeun dina awak badan. Terus wa ziyadatan fil ilmi, sing ditambah-tambah ilmu. Wa barokatan fil rizki, dibarokahan rizki. Kadituna naon? Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Nyuhunkeun ka Allah, ya Allah paparinan abdi kasempatan tiasa tobat samemeh maut. Wa taubatan qoblal maut, ras wa rahmatan indal maut. Nalika maut nyuhunkeun ka Allah sing kenging rahmat. Wa magfiratan ba'dal maut. Tos maut teh kenging magfirah ti Allah gitu nya, kenging magfirah ti Allah. Upami tos kenging magfirah ti Allah berarti dosa-dosana dianggap teu aya ku Allah. Lamun dosa-dosana dianggap teu aya, selamat jaminu kieu di akhirat teh pantos ku Allah dipaparinan kamuliaan. Wajib kerja minu kieu lebet surgana Allah Subhanahu wa taala. Nah kita matak karena dosa mah kedah rada apik nya, kedah rada apik. Cara keur ngahapusna teh seueur. Kitu. Bade kunaon istighfar, ku taubat, ku ngalakukeun amal ibadah. Bahkan gitu nya. Ketika orang dipaparinan musibah itu ini eta teh penghapus kana dosa. Sok atuh pamiku urang dibayangkeun di ayeuna nya, belos teu urang ka akhirat, dosa urang bersih. Kan ieu teh kahoyong urang nya, hoyong urang. Ieu kanya sinereng ka deudeuh Allah. Ku wudu wae mupus kana dosa. Ari tos wudu teh jami salatnya. Nah kitu. Tos didugikeun oge kasadayana ku salat ge ngahapus dosa. Aya hadis nu nyebatkeun kumaha cenah anggapan aranjeun lamun hareupeun imah aranjeun teh aya naon? Aya walungan. Ieu mah walunganna teh pas pisan hareupeun imah. Mandi dina eta walungan teh sadinten sawengi 5 kali. Cing cenah bakal aya daki nu nyesa moal. Tangtos semuanya da mandina oge 5 kali sadinten. Tah cenah saur Rasul teh eta teh misil salat nu 5 waktu. Ngahapus dosa nya. Tapi dosana dosa alitnya, dosa ageng mah teu kahapus ku salat. Terus para wargi sadayana tos didugikeun oge nalika urang salat berjamaah ngaoskeun naon? Amin. Itu tong dianggap sepele. Mun imam cenah ngaoskeun ghairil maghdubi alaihim waladolin faqulu amin, sok baca amin bareng sing tari. Tarikeun suantana gitu nya. Fa innahu in wafaqata minhu ta'minal malaikah, mun mah cenah amin manehna teh serempak sareng amin malaikat dihapunten dosana nu tos kalangkung. Ku ngaoskeun amin wae kitu. Tos kitu kumaha beres salat wiridan urang teh. Beres salat teh wiridan. Ngaoskeun subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Saraso teh tamamul mi'ah sampurnakeun jadi 100. Kunaon? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tos kitu kumaha? Saraso teh bakal dipupusna dosa-dosana walau kanat misla zabadil bahri. Sanajan lobana eta dosa lir ibarat budah di lautan. Intinya serpisan penghapus kana dosanya. Para wargi sadayana rupina cekap sakitunya. 2 hadis anu tadi ditarjamakeun ieu kaitan sinareng naon? Kaifiyah sinareng kamiyah nya. Cara oge jumlah pengulangan dina ngusap mastaka, intina dina ngusap mastaka aya pengulangan cekap sakalinya. Mudah-mudahan ieu tiasa kapahami ku sadayana.
mudah-mudahan oge urang tiasa ngalaksanakeun ngamalkeun kana sakur ilmu parantos kapenak urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.